teu acana urang arek nyaritakeun kisah perjalanan urang, kisah percintaan urang anu begitu pabelit siga kenur lang layangan anu poho di gulungan. Kisah cinta urang begitu nyeri siga moro lang layangan anu nyangsang. Urang anu naik ke tatangkalan, urang anu ngakalan dihandap malah disoek-soek ku barudak. Nyeri anjir, tapi baiklah dangaran ge hirup atuhnya. Di dieu urang arek ngenalkeun heula babaturan urang. Urang jeung maranehna geus lila babarengan. Cokolot mah geus sadahar sainum. Tapi omatnya urang jeung maranehna beda liang heueuh. Kenalkeun, nu ieu babaturan urang. Ngaranna Farid. Tapi sebut weh kutu. Manehna jelemana cicingan. Tapi cicingna sok bari mocelan borok si eta mah. Keur mah bari nyanyina teh Mars Perindo di anjing meni merdu aslina. Aya oge nu ieu ngaranna si Ahmad. Sebut weh Raden. Manehna hobina bobogohan. Kunta ganti kabogo jeung osok kunta ganti calana. Hampuranya calana jerona disensor da pamali atuh. Nu ieu ngaranna si Sahrul. Sebut weh Ayung. Manehna hobina main game. Di saat batur ngobrol, manehna ngigir main game. Aya oge kalakuan hiji di Ayung. Manehna sok ngegelan curug. Bari diambean geus teh. Ih anjing meni geuleuh aslina. Onya, urang poho kenalkeun diri urang sorangan. Kenalkeun, ngaran urang hae si jomblo manaun. Nepi ka leungeun oge loba lamat lancahan saking geus lilana teu pacak leungeun. Urang oge hayang atulah siga babaturan urang baruga kabogoh deket jeung awewe. Kunaon nya urang jomblo wae? Apakah banget urang teu ngadukung? Tapi rarasaan mah banget urang teu parah-parah teuing. Heuh teu? Please heuh we atulah me urang bahagia. Da sabenerna mah urang teh gaduh inceran. Manehna mojang di dieu ge euy. Jeung deui manehna anak anu beunghar. Nepi ka urang teu wani seukeur ngadeuketanana oge. Asa keung kumaha kitu. Meureun gara-gara urang teh teu percaya diri karena keayaan urang nu kieu ayana. Tuh, kumpul gelisnya. Ya, sia kunaon ngalamun wae. Ya, ayo mama gitu dah. Ngaulang tepuguh teh siga bangkong arek dogan. Oh, dogan. Baur ah. Bawa Dek ngalamun wae. Minang we urang teh depan umum. Era atuh teh. Sambung anak mana itu kamu? Teh urang teh beres ngomong. Iya teh, aya ditonton ku seluruh Indonesia, sia teh tong ngerakeun urang lah. Kiraku. Heueuh. Sebenarnya kalau naik gitu wae. Atuh Non. Ente. urang teh boga inceran. Oh, mana coba? Paling ge si jujun anakna si Rodia. Biro dia gitu belum. Oh, Rodia. Salah Cuy dong. Astagfirullah. Mana coba? Ngomong teh marake bismillah gitu euy. Ku urang teh bongkeun fotona ieu nya. Mana cing atulah. Kok tempok kuat Anjir. cet ka calangap ieu. Ide beresnya. Ngan efek kata mah. Tempo ieu kuat herangki kuat cenang rek bucat teh. Anjir. Kasar. Coba ningali aing. Ah, ieu mah efek doang tuh beungeutna ge, efek doang ah. Sama. Bonus efek. Dan ayo urang eksekusi ah. Kemana tuh? Yang udah calon urang atuh. Pancik si Beres mama. lah. Ye, lain gitu. Cek si mama ge cinta mah kudu diudag. Ayo. Ayo berangkat. Kena. Orang bebek jelak di bebek. Parupa wae. Cicing jam lama, cicing. Oh, Enggak, berapa anjing. mah? Halo beb. Beb. Ini telahnya nganter rek ngodag cintana kana negeri Cina. Beb.
Ayo berangkat. Tuh, doakan orang ya. Mudah-mudahan si eta can boga anjing heuh. Hah, anjing. Kabogoh maksudna teh. Ya. Oh, kade jing, kade jalan ayo ya. Udah. Sekutu nang mana euy? Adang ke heula. Anjir, can anggeus ieu teh. Can anggeus. Deui. Duh, gila ingat. Di dia sarangan we. Barudak marangkat lalila. Aing bete lah. Sarangan wae di dieu. Cik atulah. Baturan aing. Men nu ngabaturan pisan hiji acan. Enak. Kontak kisah dulu. Legendary double kill. Triple kill. Sa sih nelpon. Nah, geus sape gitu. Anu nelpon angkat ah. Halo, Halo tuh. Rul, di mana sih Rul? Ieu orang ke modal di kebon. Non tuh. Kadi Rul. Aing sorangan wae. Oh, batur. Emang baru udah kau? Barudak. Kemana sih? Karak marangka cikene, kan balik-balik. Aing gede sorangan wae. Kurma di kebon deh. Aing palur kasambet ya sorangan wae. Oh, siap. Kedeng ya, obi heula. Aya naon situ? Nyaho orang main ML. Kunaon di telepon sih? Oh jadi sih tadi teh ngomong kos gitu aja. Heeh, bae Aing modal nelpon pan ka sia. ngeunang-ngeunangan ke modal di bareng main game di telepon sih mah. Baturan aing. Heeh, kedeng atuh. Ieu main heula. Emang budak ka mana situ? Gue eta aing teh nyaho ka mana-mana. Tapi tadi ngomong nama rek ngamprokan awewe. Oh, Aing penasaran lah ka awewena. heeh. Gelis apa hentinya? Amun gelis paling ngarek ditikung. Apal meureun? Siap. Tikang tikung. Heeh. Sakit Itu kan mun banget gelis. Mun gorengan. Mun goreng sih. Soge keur sia. Ya embung. Bung we aing mah mun goreng mah. Sarua da embung. Enggak keur sia. Heeh tuh lah sok pulang tempola. Ka mana? Teuing puguh, pan tadi nelpon mana teh nyaho. Ya mending we baturan heula urang di dieu. Den. Tuh, anu itu tuh. Ketemu teh mana? Eta malah ngulang. Nah, teh bantuan orang pentakeun nomorna. Terus orang kudu kumaha? Nyampendakeun ke mana? Kurang teu wani nyamperkeun lagi. Anu sok urang penakeun nya. Ya, urang erakeun nih. Cicing ini mah gayung. Den. Ulah waka. Hai cewek, Hai. kamu indah ya? Wah, tahu sih. Tong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda we atuh Neng. Pan
Apaan anu miheulaan? Ah, si main teh hilap atulah. Bade aya naon ah? Ngiring lagi jeung asa kedap. Ali mah sieun. Ye, moal aja ngiring lah sakedap. Nya hayo. Pekop kamere aing. Den urang grogi atuh tuh neng ate grogi. Ih, apa sih nggak jelas? Ih, kela. Kumanya teh sebenarnya mah ate bogoh kan yang teh baheula tapi ate da naon atuh cuma pengangguran teh jelas. Ai teh curhat. Henteu amal lain curhat eta mah ngomong jero hate. Pulang ya. Jalan sini neng. Oke. Ayo. Indah. Jangan kena berapa tuh. Ameh orang teh bisa cetan lah. Mak, Dong 8.